Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Masa Allah geus bisa rekatana suci deui. Mudah-mudahan ya Allah tong aya halangan naon. Sing lancar dugi ka harina. Reueuh deui muluan rongsokan lumayan. Saker meuli-meuli dengan sangu atuh sambeleun. Panen geus beak ayeuna mah maju deui ngarongsok. Lumayan saker tambah-tambaheun keuneun. Lamun teu kieu mah menang duit di mana coba lamun teu kieu mah? Panen geus beak. Usaha naon deui? Bisa na kikieuan emak mah. Yang geus lumayan sakilo 2.000 garek dileukeunnan we. 2 kilo 4.000, 3 kilo 6.000. Lumayan, lamun 10 kilo baraha duit. Ya itu we sorangan. Wis, mana sesuatu di HP kade sagelo. Apa sih Teh Bella? Ih, kepo banget. Lalaki ketemu jeung lalaki, mana kan boga salaki, mana geus boga salaki. Enak aja ya, aku ting-ting parawan ting-tong. Banyak ting-ting mending geus kolot kieu iraha boga anakna ieu gerak kawin neangan jodoh. Ih, kawin mah gampang, nikah. Yo, mana teh miki dia miki kolot, engke saanu nguruskeun lamun maneh itu bukan urusan Teh Bella, masalahnya bukan urusan Teh Bella. Di bejaan teh hese. Kanton dulu Zaman sekarang ya takut salah pilih orang. Dasar. Teh Bella. Aduh, alhamdulillah aya wae ieu pulungeun mah. Tuh. Ti seueur karek menang sakieu alhamdulillah kudu disyukur. Istirahat teh lama. Aduh, sepi. Ada. Oh, napisa? Ka mana maneh? Terus dia terus ulin tadi. Ulin wae. Kita Bu Haji sih ya. Meureun teh nya. Bu Haji lagi ke sare. Teu sakola kitu. Sakola geus balik. Geus balik. Ulah jauh-jauh ulina neng sing aya nu nyuliknya. Ieu naon? Ulah jauh-jauh ulina sing aya nu nyuliknya. Heeh. Dengekeun ulah jauh-jauh. Tadi tuh balik hayo. Mah keur mulungan rongsokan. Oma ieu karena emang bisa dijual. Bisa tuh. Sakilo 2.000 lumayan. 2 kilo 4.000. 3 kilo 6.000. Jeker naon, Mak? Ya sakur. Iya sambeleun emak, meuli beas emak, kahirupan sehari-hari teh teh dinu ieu ya. Ayeuna mah dengekeun ya. Jadi jelema balangsak mah kudu daek capek, kudu getol. Geuning teh iem teh nungguan. Si iem pan geureuneuh. Bisa itu balik Geus. Mulai jauh-jauh gelis. Heeh. Bu Haji. Yes, mau kemana? Mau ke depan, Bu Haji. Ada apakah gerangan? Mau ketemuan. Ya Allah. Orang mana, Is? Jakarta. Bukannya orang luar negeri teh ya? Orang luar negeri kan lagi bekerja, Bu Haji. Berarti banyak cowoknya. Nggak apa-apa, zaman sekarang kan garang-garangnya harus banyak. Bagi atuh jeung Bu Haji hiji. Bu Haji mau. Mau, tapi jangan yang muda. Tapi ada yang suka nggak ya sama Bu Haji? Ya yang sepadan aja sama Bu Haji. Sama Bu Haji ya? Ya. Ada.
Siapa? Namanya Bapak Opik. Ih, boleh. Ntar ketemuinya. Iya, Pak Haji Opik namanya. Boleh deh ketemunya, Is. Nanti Is kasih nomor wawanya ya. Ayo siap ya, ntar kirimin aja ya. Nanti dikirimin ke Bu Haji, ntar kontakan dulu. Cie. Siapa tahu berjodoh. Amin. Langsung manjat ke Palaminan merenan. Pelaminan. Aduh, tuh nggak usah deh. Itu aja apa sih? Kan biar keseriusan. Nikah sirih teh isi. Kayak gitu. Ya jangan nikah siri atau Bu Haji. Nggak usah, udah tua. Ih, nikah negara takut ada apa-apa nanti gono gininya susah loh kalau nikah siri. Nggak usah. Ya udah, sana ah. Ulah bisi ngelek-kolot ah. Bisi telat, Ntar ketinggalan. pergi lagi. Dah, Jangan lupa ya. Iya, nanti disalamin sama Bapak Opik. Waalaikumsalam. Asik, kayak mereka jodohkeun sugan we cocok. Ini para ranas kieu geuning ah. Mau dah teh ka mana sih nya? Tadi mah aya da. Kira aku ka sawah mah ngalaan turiang. Enak di sawah kan geus beak pare oge. Rek mais tunggul ieu tunggul kalapa. Sok ngeunah da pais tunggul kalapa ari digoreng mah meuni teuas banget ta tunggul kalapa teh ari dipais kunon meuni rasanya dicengekan di bawangan. Tapi encan ngagali tunggulna oge ah, nungguan mak wadah we cenah ngagali kalapana. Ini mararulas ieu beuteung teh. Padahal isuk cuman ngopi doang da. Apa keur peuting gitu nggak ada mihnya. Ini jilbet teh geuningan. Aduh. Yang modal tapi hoream cewok ah. Ini bararete hayang ulin tapi ulahun ka mana-mana kumaha odah. Ah. Bae ah di imah ge. Jangan kegiatan weh. Masak. Si teteh teh mana can aya balik keneh wae budak teh. Sakola keneh apa ulin? Boa ulin mawa HP teh nya. Aurna teh eta teh anu sih main bersama naon sih cek budak nyawa ah teh nyararaho ah. Ya Allah. Poho surat izin jeung si Asep can dikirimkeun. Mudah-mudahan diizinan ah biasana mah rek umroh mah babari dah minta izin oge. Ah. Harareudang bangetnya. Pantau tutupan can sing geus da bahaya, bararadeg banget, tai totok we di mana-mana ah. Rek dijualan sugan kayak sudah ngajuru mah. Ngaringkuk heula ah. Nungguan emak, kedengen emak balik. Ini hayang ngaringkuk wae kunaon mah. Biasana sok ngaladog wae na ngaringkuk. Mesin cuci teh hadena benang di servis doang eta. Mun kudu meuli wae mah meureun nya nambah-nambah wae biaya. Teu idang-danan ayeuna pan rek tinggalkeun mangkat karunya si teteh ke kudu nyeusehan ngagiles we meureun. Adena bener eta Mang Juki. Mani murah di handang dan teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai teteh teh si mana? Tas ulin lah Bu Haji. Sugan teh sakola keneh. Oh nyantos suwe tadi ayah babaturan nyamper ngajak ulin. Terus tas ke mana? Tas di ditu, tas main engklek. Tas jeung buku ka mana-manakeun. Sugan teh. Tas aya di kamar oge. Oh tadi teh geus pulang heula ka rumah meureun. Saya kan Bu Haji nak bobo. Oh, pantesan tengah. Dahar can. Entos lah tadi di ditu makan bersama. Di masak. Mama masakan, mama masakan.
Ada ya ai mah masakan teh ulin korek naonnya. Geus nganu kabelem ke komo bobo haji mah. Ulah sembarangan naon teh nya tatanya heula ka kolot ka Maoda ka sawe. Kunet naon teh. Bu Haji, tadi Tata ningali Ma Oda mani karunya sih Bu Haji. Kunaon sih? Ngarangsok geuning Bu Haji. Nya bae ngarongsok oge dah halal eta ge neangan rezeki sarua neng. Tapi karunya sih ya Bu Haji. Oh nya kumaha sih da mere nunggal poe nya moal mungkin. Heeh sih ya Bu Oh, Haji. sieun kebluk pisan boroning keur hamil ayeuna keur to hamil ge lapur. Tara daek pisan mantuan Ma Oda, mentak kudu pake contoh, urang teh kudu getol mantuan kolot. Eta geuning teh ieu teu gawe. Nya pugu kitu kedua pagaweanana komo ayeuna keur hamil meureun. Emang kan itu teh sakola teh si teh ieu. Nyawa asana Bang SD doang da. Nya taro layan. Pesantren. Lulus SD teh pesantren cenah menang. Tara 8 tahun 7 tahun sih. Iya, tapi Ya geuning kos kitu ya. Utang wae. Eueuh sabeula watak Gusti menang kitu ah. Ini bararete banget. Kayak ngaladog biasa nama. Lilingan we lembur. Gara-gara Ma Oda sih. Ulah ka mana-mana wae. Bae ayeuna jelemana oge eueuh keur ngarongsok Tapi bising diomelan tuh dah oge kan ya sorangan sunggutam ini alabatan petasan mercon. Nyang. Bete batulin ka mana sih? Ngarek ulin tapi mawa sapu Jero heula arek nyokot parabot arek ulin. Di mananya sapu teh? Tadi mah aya di dieu. Mana den sapuna di mana sih? Ini alabatan den mas, den sapu ge Tah aya geuning urut kamari modal pembawa sapu. Mama naon deui nya? Geus sapu ge jurig oge sieun da ku sapu mah. Ulin heula sakedeung mah. Bodoh teuing mau ada arek ngambak oge aing arek liar. Bete di mah wae kan aing geus mawa pusaka ya bedoga jeung sapu. Pengusir kuntilanak. La 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 la. La 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 la. Ulin ka mana sih nya? Yang nutis Tadi tuh ka kebon. Meni garedong eta nu make motor RX Kong. Berat. Urang mau eta. Masap nyaho eta. Ih, cuman gedong deh. Ya, jangan lupa pakai kaos sangsang. Urang resep dah Kabeh kaos sangsang mah kelinci kentina kelinci. Gedong. Kelinci soalnya beteungna bunciriteum. Tapi sayang banget dah. Eta teh boga pamajikan. Kan bae nu penting mah bisa nyengyong kentina. Lain dia pamajikannya teh di luar negeri geus babaraha tahun. Manehna mah kitu nganggur wae Amel. Nyakeun bae ke kan nerog. Emang maneh daek boga salaki pengangguran. Nya kacau. Urang mah embung deh. Tapi cucu banget. Emang sih cucu banget. Kumisna tipis. Bikin greget ya. Bikin greget. Panas banget lelempangan ge Meuli jambu meuni sakilo 10.000 meuni parait kabelet jogo aing meuli jambu. Loba tumbilaan anjakal meuli jambu teh mahal-mahal. Teu kahakan. Ka mana nya? Ngaladog. Pusing banget di imah. Aing ngadaang eudeungeuna. Ya bapak gawean imah loba banget untuk kacabak, aing mikiran salaki. Mel, kemari mas ya si Jalu ngawe ka urang. Ngawe naon cenah si Jalu. Ngajakan jalan coba ge. Kamari si jalan ngajakan mau mobilan ka urang. Si jalan. Heeh. Temu ga pamajikan.
Pun bae anu penting mah manehna boga mobil Sama pemajikan aya di imah. Pun bae Ya mendingan si kumis mah di luar negeri pemajikan. Muah si kumis mah kajanggol wae Ya ngajakan we karaoke sih ya. Karaoke di mana sih? Di Sinar Bahari. Mana itu? Di itu tempat karaoke aya Berapa di airport? di Epot. Ih, mung tinta adegan ye. Aku sayang banget kasih Kurang jalan. ke Bogor nya, ke Bogor. Cuman si Jalal kentina nyoropot Gulu. Jadi cuco banget doang tapi kentina nyoropot. Eko embung Amel. Kurang buru-buru rek baliknya. Ada curhat deh. Curhat naon? Oh, eta si Edo Cuma si Edo untuna eko embung untun ting gitu teh padahal awak mah kos jangkung. Oh, gulu. Ya senajan awak jangkung tapi bau sungut. Iya. Itu narga ijijay ajijay betul curhat ngomongkan masalah lekong si Ayu mengalah mangkat yang usah udah narik Sabana Ciina onde de sabana katujuh. sidakah 7 nak Saya lagu nu anyar teh Sabana katujuh ode mande. bukan teh saban marka 7 ODGJ Sia teh ode gaje mah Mel. aing mali Amel, lipena halus, itu geus. pakai lipstick nomor 13 13. Oh, nya jelema mah aya lipstik na halus mah kabeungeut oge geulis Mel. Emberan Yah. Ya mau kemana sih Ya, bingung Mel, urang teh hayang lalajo oragan kadinya tapi na. Tadi lo ban garan Hei, aing mah embung Mel, komo aing mah yo bobogohan aja salakina anu awewena di Taiwan. kenapa si Inang si Teu hidang. Nya komo lamun ka awewena balik manehna, boga duit di mana? Pamajikan anu usaha. Mantak sia Mel neangan salaki teh ye anu lengong. Bel eke rek nyamprokeun lekong Saha? kaye Aing boga salaki sia ngamprok ka salakina aing. kan tara balik ye Oh sia yo. Mel aing teh kamari teleponnya ka salaki aing. Cek aing teh, "Anggus urang hayang papegatan kitu dan mainan." juga nama selek kaye boga pewong anyar Pewong teh naon? pewong teh awewe Nya teu nyaho eta Mel geus baraha bulan teh Udinda balik yuk, deui. Ka mana? itu besing hujiriah badriah Aing nek itu heula nek meuli yuk deungan itu rek karumse ayo Ka mangkat ge heula kedeung. besing hujiriah badriah Pernah, meuseun bawa Udi ekon teu kaget kaget Nek balik Mel. Dinda ye geus diuk di dieu cara rape lelempangan itu nage ieu mawa sapu mah bedog juri ge sieunun meureun ini harareudang kieu lah Sapu jagat, sapu Naon sia, Bella? jagat. Cing jaraud jurig saiton anu deket si ieu, cing jauh. ih merang atuh mana rek naon sih ka dieu Kaituan ieu meh. Saya ngalamun we di dieu sia gede butung oge. ini bete banget Sia mah aya. Nyantong make bedog teh hidat. Make pesa belati. nyawa peso belati nage eta aya bedog mah oda Mah jeung ngadek beung sia. Sidang ulah make nu kieu. aduh Bella Kunaon? itu betul orang nyaris ya Hayang modal teu? Henteu, tapi panas banget bokong. Aduh Bella, Saya ngajugulan boon. teu nyaho Bella Diem. Nageng teu. Asup angin sugan sia mah. Teu nyaho Bella. Ih, sia ulah heureuy wae ah. Henteu heureuy Bella bener. Ieu meh nu Iem bener teu. Henteu Bella, aduh. Kumaha sih? Wis tangkeun mah udah heula sakedeung. Ieu si Iem karasa beutengna bisa ngajugu di dieu. Mau da teh ka dieu ka dieu. Sia mah ulah heureuy wae na ah. Henteu heureuy Bella, aduh. Ulah heureuy wae Iem. Balik atuh balik ayo balik. Aduh. Iem. Aduh Bella, aduh. Ih, sia ulah ngajugu di dieu teh hidang. Aduh. Mogok kayak sukan deui. Siem ka mana ieu? Yam. Mantong. Ngaladog sugan. Yeay, budak teh hese diomongna. Keur gede beuteung oge. Kitu tari eueuh kolot teh. Murugul pisan. Mak. Ih, aya kabar. Naon euis? Ih, siem di ditu. Kunaon di wae? Ieu nah, Kunaon? arek melahirkan jigana. Di mana?
Di situ. Ayo, Mak. Cek aing ge ulah kalado iya. Diam. Kali pembukaan. Bisa kasih bijil etana. Bijil naon sih? Mana buka? Entah, encan pira aku make celana ah. Ame ngaju ayeuna ku aing besi aja. Ih, ulah aya naon sih? Naonan sih ah. Balik ah. Aduh, aduh. Ada, mana saya Indonesia di lapangan teh. Aduh. Mama togar bae. Aduh. Itu mah. Aduh. Iya. Aduh. Sim, syarek ngadek si Iam, tidak. Kakak sabeteungna. Kuno si jor-jor mantu ka kebon. Tidak. Aduh mah, redang. Aduh. Ampun, kuno syarek ngajuru. Sugan ah. Ayo buru. Busti. Ya, mabrok. Aduh. Ya, sia teh jor-jor mantu ka kebon. Mak kedeul ayeuna mah bawa ka bidan heula we. Ayo ka bidan arek ngajuru ya dah. Ayo rek ngaju lah hayang modal. Aduh hayang modal banget. Tadi teh ngadar angin Hasim geus 3 poe. Goblok. Ayo buru balik. Aduh. Action. Monyok. Si anjing. Sama. Nah, si Ieu naon? Penting. Oh, mau udah. Syarek ka mana? Ente ka mana sih? Yeh. Kemana sih emang? Baliknya? Baikan deh. Cucu banget eta lekong. Urang mah hayang make kaos sangsang aya. Tinta adegan eta mah mulai. Iem. Lupa ya desa. Bajang mak. Geus pejacan. Iya. Memek anjing. Ibu siap. Gerak. Lagu gue tadi contoh ngisi. Ayo. Kena Meng. Si mana mah bos. Mah di ditu gitu. Aduh. Yam. Jauh lah kayak mana. Aduh kena. Di mana sih kayak mana? Yang siap tidak aja. Aduh. Berak.